Geus teh teu aya makhluk nu nyawaan hiji-hiji aja. Saban-saban perkara eta teh kajabanan Allah ngagaduhan karena kegagahan, ngagaduhan karena kamu ya tah hincap dina ayat anu eta tos we teu dinya lajeng anjeunna sasauran ayat Tuhan dunia ayat Tuhan muluk wa aina muluk wa aina abnail muluk dunia mana raja-raja mana anak raja mana nu barato wa ainal jababiroh mana nu boga kawasa mana nu boga kakuatan mana nu boga tentara teh mana nu boga jabatan teh geuningan wa ainal ladzina kanu yaquluna rizqi mana jalma-jalma nu bareto ngadahar kana rizki kuring wa ya'buduna ghairi jeung ari ibadah kasalian ti kuring mana aina harita teh aya nu ngawaleur lantaran makhluk lagi teu aya raja lagi teu aya lantaran parantos maot anak raja lagi digerok teu ngajawab parantos maot jalma-jalma nu boga kakawasan para penguasa boga apa jeung sabangsana ge teu aya nu ngajawab lantaran parantos maot jalma-jalma nu digerok aina ladzina yaquluna rizqi wa ya'buduna ghairi jalma-jalma nu ngahalang kana rezeki aing teh Allah tapi ibadah kabatur mana teu aya nu nembal hiji ge lantaran tos dicabutan nyawana sadayana liman untuk Allah saha nu ngarajakan dina poe jawabanna dina surat Al-Fatihah nyaeta maliki yaumiddin Allah ngaraja dina poean eta teu aya nu ngawaler iwati Allah nu ngawaler kana pertarosanana nyalira lillahil wahidil qahar lillahi al-wahidi al-qahar lillahi eta tetep milik Allah al-wahidi anu saiji al-qahar anu maha maksa Allah dicabut daek teu daek nyawana dipaksa dicabutan sadayana nu teu teh nyaeta Allah nu maha qahar lillahil wahidil qahar la tarafiya iwaja wala amta harita dunia rata teu aya gunung lantaran sabada tos dicabutanana sadayana tos dihancurkeun gunung-gunung diratakeun sadayana Allah ngirimkeun angin aya angin nu ngahiliwir leutik eta angin teh tapi matak ngaratakeun ngancurkeun sabar-sabar perkara jadi rata Allah nu luhur Allah nu handap rata sadayana dunia tah kitu lalakon teh nya lalakon dun diagung-agung kene ayeuna diagung-agung kene ayeuna eta teh masa depan dunia teh jiga kitu kudu apa barat teu kada mesti teuing hirup di alam dunia ayeuna nepi ka beakeun kewajiban beakeun kaparduan ngaleungitkeun maruah jeung sabangsana belahan ngalakoran paharaman nemong-nemong orang jeung sabangsana ngadahar haram ngalakonan larangan-larangan belahan hayang burhan padahal di dunia masa depan dunia tidak. Na'udzubillah.